Aing mah yakin ya, pasti ceritana seru jasa. Mahal kieu harga nage. Tapi aing kudu inget bab terakhir ulah dibaca cek penjual nage. Soalnya geus opat jalema anu maca bab terakhir maot. Ih, serem. Wih, Mang Didin, mantas di mana ya tak? Bajunya rapi awet ya. Jangan lah. Wih, Mang Didin, mantas di mana ya rapi gitu? Mantas di Jakarta dong aing mah. Mantas di Jakarta. Iyalah, naik kereta. Siapa tanya orangnya naik kereta? Karunya na benjo. Terus endek naon Mang Didin ke Jakarta? Jeung saha ke Jakarta nak? Kerira berangkat nak. Terus eta naon anu dicekel? Ai sia na benjo. Aing nanya atuh hiji-hiji. Aing teu kumaha ngajawabna. Ih, Aki-aki memarahan bae. Langsung. Aju sana ke mana? Kepo, kemana be? Kok jelas da benjo. Kadituan ulah deket-deket can muhrim haram. Dan nanti ayo nempoun mah. Emang ayeuna urang eueuh nu nempoeun. Atuh eueuh lah, pan aya urang doang dua atuh. Jauh saha. Cek saha eueuh nu nempo? Atuh buktina ieu cuma urang doang duaan. Tuh, nu di luhur pasti nempoeun. Jadi luhur mah eueuh saha ti Kak? Hih, hese aya jelema can pernah ngakan bedug masjid mah. Eta sia kula mau sret, untung geulis ya. Tik, kumaha Amemet ganteng teu? Ganteng sih, mun dideuleu di luhur Monas mah. Ih, Medan. Coba tah huntusnya tambal kek. Pan huntu Amet mah teu ompong ti Kak. Tuh. Entok kan? Tuh. Met, kenaon sih dia? Oh, Met, kenaon sih dia? Tuh nonton si Tika jeung si ompong boga. Saya lah ke pos, aing mah gogoleran jadi awak. Kabeneran, sarua geus nyeri awak kayak biasanya, saya baru tan aing. Medan. Sia relatif punya ke pos. Naon? Bet bisa abobogohan ieu. Haram. Wah, si Mumu tuh. Aing yakin si Mumu pasti nilu penampilan aing kos kieu ya. Pasti terkesima. Berkenah. Aing boga ide ya. Kumaha ku aing lamun si Mumu diajak maca komik ku aing. Aja komik duaan. Ih, Mang Didin, mau masieun. Senang mula sieun. Pan aya Adi di dieu. Lanjutnya macana. Ya. Sore hari menjelang maghrib, suasana di kampus serasa sangat dingin mencekam. Ih, Mang Didin mau masieun. Tenang mu, ulah sieun. Aya Adidin kok di samping Mumu. Subek, aing naon sih nangkep aing. Mang Didin anu narik ya. Geus ah. Tenang, neng Umu, aya Adidin di dieu. Didin ulah ninggalkeun neng ya. Jadi, Geus lah, aing balik lah. keheulan aya acara naon dia baju rapi kieu? Keren aing lah make baju ieu. Untuk di Jakarta aing met. Oh, tah. Holah. Terus naon eta nu dicekel? Ieu komik tip. Nyawa tuh ya, hargana sabaraha? Emang sabaraha Mang hargana? Mahal. Pokoknya mah sia mah moal kabeuli. Coba Bong. Bek, ulah bek ih. Komik mahal yuk. Bating, komik itu doang deh. Komik itu doang cenah. Sia lamun hayang nyaho yuk. Komik hargana mahal, bek. 250.000. Terus lamun sia hayang nyaho, ieu komik geus langka, bek. Cek saha tah? Atuh cek nu ngajual lah. Yo nya, sancan ku aing dibeli ieu komik. Anu ngajualna ngomong ka aing, ulah sampe maca bab terakhir. Atuh bejakeun kan jualna, atuh terserah, lagi baca los jangan dibeli ya. Oh bener Met. Lain gitu, Met. Tip, bek.
Yonya, lamun siangnya ho, cek anu ngajualna geus aya opat jelema anu maot gara-gara maca bab terakhir komik ieu. Oh, tah. Mangkana met, komik ieu langka. Terus hargana mahal deui. Geus hayu ge mang baca kurang. Embung, aing mah nek macana duaan jeung si Mumu. Teh sia, mun maca duaan supaya bisa nyari kesempitan dalam kesempatan eta. Kok sia nyaho sih, Bek? Atuh mang, urut kuring eta mah keur ngora. Eta sia rinting. Saya urang baca barengan. Asal si Mumuna ajaknya aku sia. Oh, diajak tip, ajak Mumu tip. Oke, Met, siap. Tip. Cenah naonan sih? Geus hayu ilu. Ilu ka mana sih, Tip? Ilu be. Saya tuh nempot aing ke sasapu. Hayang duit belum sia? Ih, duit. Hayu ge. Hayu ge. Kita. Hayu dak, di mana macana? Oh, nya. Di mana nya? Ame seru jeung macana ye. Kumaha lamun di kebun tundun, pan tempatnya lega. Bener, Bek. Panggil saya. Tip, coba aing nanya ke si Mumu yuk. Naon sih tuh ceklan be leungeun si Subek. Ih, gerakan Tip, ih. Geus ya. Gampang leungeun aing be, urut nyekelan si Mumu. Ih, aing. Oke. Sedapnya. Tip, tunggu aing. Mainop, budak nih kamar itu. Ih, honya, aya si Mumuan segala deui. Mending ilu yuk. Hayu ge. Ayo ya. Woi, Zak. Woi, di kamar sih ya? Aing si Mainop iluannya. Hooh, iluan yeuh. Tenang. Jeung tika mah naon si Nulah. Memet. Si tong hargaan amat ka aing. Aing sebagai kabogohan setika asa diinjek-injek ya. Emang patus jasa sama dileukan. Eta sia kula mosret sia, Met. Enggeus, hayu ih. Aing penasaran jasa kan komik eta. Sarua yang ngerti penasaran. Tip. Cenah narik aing cuman jeung maca komik doang. Oh, soalna mun teu ngajak sia, komiknya mau dibikeun. Ih, aing pagawean mamaca komik. Mumu, ieu komik lain sembarang komik. Terus hargana ge mahal deui. Piraku. Ih, kudu percayaan sia mah. Ha, Mang Didin. Oh, Pong. Tapi ingetnya, urang macana ulah sampai bab terakhir. Ulah maca sampai bab terakhir. Emangna kunaon Mang Didin? Soalnya geus aya opat jelema anu maot gara-gara maca bab terakhir tina komik ieu. Ih, tah. Mumpung ilu lah sieun. Mualmu pan aya Latif. Latif, atuh si Mumu mah boga aing. Ngaku-ngaku. Geus saya geura lah. Nekira amat cara aing ngobrol bae mah. Beb. Woi, Dak. Ke mana sih ya? Di mana aja mah, Bek? Mana, Met? Mang, di mana, Mang? Woi, Dak, aing di dieu. Woi. Eta sia, Cinda benjo horeng Met. Aisyah kernaon na benjol di dinya. Enggak uduk. Tepona benjo kernaon. Medan, lagi lu mal sia. Endek, Met. Tapi kemana? Nek kamal. Ke mall, Met. Kajeuna aing kusen ka mana? Buku ka kebon tondon. Ya kan benjo nggak tahu. Bang saya, sana lagi lu mal sia. Endek, Met. Ndok siang, hajun keneh bae. Terus sama silanya kasih nyamper. Oke, Met. Enggak siap encan. Siap, Met. Siap. Mau masieun, mau balik bae lah. Tenang, Mu, pan aya Latif. Latif, si Mumu mah boga aing. Ngan sih mah ngaku-ngaku bae. Ih, Diserang. awas. Gas. Main pengeloy ya. Siap kabarnya. Siap. Kamu segera mulai. Siap, Mang. Siap ih segeraan. Ih, di tadi aing kandengekeun. Os-oso, ere, sore, haha, iri, hari, MMN, JJJ, lalang, menjelang. Memet, asa kumaha sih macana? Nya maca komik diejak gitu. Mamang memang. Jangan maca lah. Kira anggeus na meureun. Magrib murid anggeusna. Isuk, Ba, isuk. Sekolah tuh. Sudahekeun ya.
Cicing. Baca buku ini. Biasa be, Bang. Geus tos sabar aing geus. Tengkeun nya. Bila Din, mari teu bisa baca guys. Geus ganeng ge, ih nu dibaca ku ieu. Ayo mulai Mang. Siap, Mang. Sore hari menjelang maghrib, suasana di kampus serasa sangat dingin. Karena siang hari hujan sangat lebat dan mengguyur seantero universitas. Di pojok paling jauh terlihat sebuah gedung tua yang merupakan sebuah fakultas di kampus ini. Tembok-tembok yang mulai berlumut, semak belukar yang menjalar dari atas gedung sampai ke setengah bangunan. Hingga gedung itu terlihat begitu suram. Di depan pintu gedung itu terlihat dua orang mahasiswi yang sedang bercakap-cakap. Dan tiba-tiba dua mahasiswi itu menghilang tanpa jejak. Selesai. Mang. Eta kita doang. Terus seremna di mana? Heeh, mau manggeusin beti tadi, orang cerita kos kitu doang. Kumaha sih, Mang? Cenah ieu komik langka, tapi kos kitu doang ceritana. Tenyaho met heh. Aneh. Pugu cek penjual nama ieu komik langka met. Makanya hargana mahal ge. Gede utrit mahal. Kos gitu doang. Geus coba ge baca bab terakhirna tika yang nyaho. Ulah pancek penjual lagi, ulah dibaca sampai bab terakhir. Lah Mang Didin ceritana kos kitu doang. Kumaha nyeun maot jelemaana meureun? Oh, nya. Geus coba tip, baca ku tip. Baca tip. Siap, Bek. Ulah tipi bahaya ih. Baca tip, baca tip. Siap. Baca tip, gratis. Penulis buku Ramin Ukaman. Penerbit KC Media. Harga 2.500. Penjualna ulah hendi. 2.500. Apa pantesan be ku penjualna ulah hendi baca bab terakhir hareng harga bandron lah aya di tukang. Serius. Sama hal tahok tah akan sama hal tah. Di pula bok. Karena ke kamari aing katipu tina kupon undian. Ayeuna aing katipu deui be. Lah aing. Ma. Indin katipu deui, Ma. Tak takut aing ge.